Ya teu satiap nunggeus masantren anu geus boga ilmu tuluy nyebarkeun deui ilmu kanu sajeun henteu. Loba ari nu kaluaran pasantren loba, tiap tahun loba, pasantren loba. Tapi sabada beres masantren, sabada boga ilmu, kan? Apakah setiap jelema anu beres masantren teh tuluy manehanana tandang tumandang nyebarkeun deui ilmu Allah kanu sejen? Lamun setiap jalma anu berilmu, ya, setiap jalma anu geus beres masantren tuluy tampil kabeh pada turun gunung cek basa kiwari mah. Turun gunung kan, pada nyebarkeun ilmu Allah, ngaprak ka unggal imah, ngaprak ka unggal daerah, mana daerah nu didinya ya teu aya pangajian, anu didinya kurang pendidikan agama, nu didinya teu aya dakwah ya, nu didinya teu aya majelis taklim, teu aya pasantren, tandang siap nyebarkeun ilmu kabeh diaprak ya. Mana anu kosong, daerah mana ya, RT mana, RW mana, desa mana, kecamatan mana, kabupaten mana, provinsi mana, negara mana, salam dunia insya Allah ya, lamun gerak kabehanana ya, insya Allah bakal loba jelema anu kabelaan, bakal loba jelema anu berilmu, bakal loba jelema anu beriman, bakal loba jelema anu ahli takwa. Kusabab naon? Kusabab ieu para ajengan jeung para santrina turun gunung, kan? Tapi ternyata teu kitu. Loba nu beres masantren teh akhirna bisnis. Aya nu beres masantren teh kenclung asup kana urusan politik, jadi politikus. Aya anu kenclung kana organisasi kan, tuh kadunyaan. Aya anu kenclung kana pertanian, perikanan. Aya anu kenclung didinya malah kana naon ya, kana ngukur jalan, kakidul kakaler guluna gelende gawe ngoprek nyawa HP. Aya anu jentreng we kana gitar, aya anu akhirna teh gitu gawena teh catur we di pos hansip. Geus masantren eta teh 7 tahun cenah. Gawena teh gapleh begitu. Aya anu gawena teh kan ngadan nguseup we. Aya nu gawena teh kana olahraga we gitu kan. Garapan anu kacida agungna nyebarkeun ilmu ieu adalah garapana para rasul alaihissalam. Nah, teu digarap ku manehanana padahal ilmu geus boga. Tinggal dakwah gitu kan. Ilmu geus boga. Tapi tidak bisa begitu saja walaupun menurut logika enteng. Nah, kumaha kitu? Pan aya opat rerenteng. Hiji kahaya nu aya dina diri masing-masing. Dua nafsu amarah nu aya dina diri masing-masing. Tilu setan. Jeung setan naon tadi itu setan aya 2. Hiji setan aslina, 2 setan manusia sareng setan jin. 4 dunya. Tah, ieu renteng.